Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin, Bapak Ibu sadayana anu kusim kuring dihormat, pribados penten ngawakilan di Sohibul Maqasid pun lanjut Bapak Usep Saifuddin yang sareng keluarga besar Mama Hajah Ines Masriah badai nyampaikan sababaraha hal kahiji menten ngaturkeun nuhun ka sadayana hadirin anu tiasa hadir dina dinten ieu, tarutami tamu tebih menten ti Cisewu ngala jambu di Pakuwu, aya ucing di Pocok Oray. Para tamu ti Cisewu wilujeng sumping di Ciparai. Anu kaduana panginten pribados hoyong nyampaikan non rasa bahagia ngebrehkeun kebahagiaan wirehna pun anak ataupun alo yang Agus sareng Neng Lia panginten tos sabareng kapangker atos nah ayeuna pinten upami ti payun di Cisewu di dieu ge hoyong ngiring bingah janten sanes ngan saukur ngahijikeun dua pribadi nya, tapi juga pinten dua keluarga bahkan dua lembur pinten di Cisewu di Ciparai. Upami ieu mah pinten tiasa janten apa Ciserai Fans Club nya Cisewu sang Ciparai tiasa ngahi. Anu katiluna menten nungkeun dihapunten nya ka hadirin sadayana nyamung sakieu buktosna tempatna nanaonna di dieu nya terutami ka para tamu ti Cisewu menten ti payun mah pribados waktu ngajajab bisa sanes kamari we karesan teu tiasa ngiring bisa ngajajab mohon hitbah ieu pisan di ditu mah sagala aya menten aya di dieu mah mung saayana nya hapunten pisan pamit Pakuwu ngala oray cenah kade geulih ka Pacok di Cisewu ka Ciparai ngan disuguhan senok ai di ditu mah sagala diayakeun di dieu saayana nya sakali deui hapunten anu sekian anu salajengna mah painten da engke aya tausiah masing-masing pribados sanes ahlina kan ngan ieu mah sakedik ka painten engke sakedik naon sanes wasiat aya wasiat mah bisi pagentos jeung wasiat ieu mah bahasa Jerman mana enggeus pepeling namanya. Nah pepeling keur dua mempelai, jadi pepeling kanggo panganten baru ya ti panganten bari nya ari bag-bagan agama mangke penten ku tina tausiah teh aya saur urang deungeun maksudna aya fungsina pernikahan teh tilu rekreasi, reproduksi, jeung edukasi. Anu rekreasi jeung reproduksi malah teu kudu dibahas urang mah geus bakal terang ke oge hayam ge apaleun mah. Nah, anu pentingna ternyata anu edukasi kaditu kadieu pasti terang yen nikah teh ibadah. Ieu kudu diniatkeun sekali deui nikah teh ibadah. Jadi makanya dina Islam mah gini nikah niskuddin, jadi sebagian tina kesempurnaan agama teh nikah. Mari udah nikah pasti langkung seueur ibadahna.
tiba de bobo dugi kagugah bobo tiasa segalana ibadah kumaha niatna kumargi kitu nya ti ayeuna peten anjeun berdua nganiatan segala teh kanggo ibadah. Nah khususnya jejepeh ya karena pepeujeuh gitu pepeujeuh ka neng dia heula berendah. Ya mah dibuka we ta modalna ya Agus teh sebenarnya mah tiasa rugi nya ya untungna ya rugina jeung Agus teh tah rugina nya seperti tos disebutkeun di payun nya Mang Agus kan pas-pasan jadi tampangna wajahna pas-pasan dompetna pas-pasan nya dibandingkeun jeung pamana malah rada isep saeutik ngarenya nya maksudna loba pamana gitu. Tapi kadang sok neka doge tadi Agus mah nya pas-pasan pas siga artis teuing ka artis mana. Terus nya tadi dompetna cenah pas-pasan ya kan we disyukuri we lah da kawan-kawan beureun hidup teh aing ngadoa mah ama mah nu pas keur naon nyamun pas keur sarapan pas keur hayang naik haji pas aya hayang jadi imah pas aya nya intina mah syukuri we lah hidupnya cek saha geuning syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah takdir kurang lebih gitu meureun tah. Ai untungna meureun tah tigana mah bisa bae untung Neng Lia jadi untung menangkan Agus teh naon bakal loba lahan keur ibadah tadi. Contoh wae hiji lah ke contoh mulai naon bakal penak kemarin. Ya mun naon kebluk tah. Jadi pelepah bab bobo sare kebluk tah. Oh mun usum bola mah nya nah subuh teh saya digugahkeun. Etong asa-asa enak mah mun kebluk banjur we nya. Banjur. Jadi eta ibadah eta oge tah ngabanjur tapi yang banjur anu ku cai banjur ku kanyaah gitu maksudnya geragugah salat heula gitu ari ku bibina mah ku amang sok keren eta rada hese luka cing ku Neng Lia mah sakali ngusap oge meureun curing hak jadi nya tong ka di banjur diusap lah usap mastakana terserah masak nu mana lah suka naik ku Neng Lia pas diusahakan ngan guru gua tinggal geragugah anu kadua bareng keur jang Agus tah nya ayeuna entong disarwakeun beureun baheula mah keur bujangan ayeuna mah baheula mah lalengohan tah sagala ibadah kan termasuk naon namina teh nya rezeki oge ibadah jihad kan. Jadi entong disarwakeun jeung baheula asa aya keur samangkokeun baso. Geus lah asa aya keur ayeuna mah kudu inget Agus geus lain sorangan deui gaduh keluarga engke bakal gaduh anak tentuna lamun menganggap perkawinan ibadah nya rezeki oge ibadah. Jadi rek kokoreh nyangan bea sakiloan oge eta teh ibadah. Jadi ulah ai baheula nya ukur naon PDKT naonnya saeutak saeutik mun jajanan bakso eta mah teu kaasup jihad eta mah ayeuna mah rek meser masihan cireng sakontainer oke ibadah tapi habis nah komodi nah, jadi harus lebih semangat mungkin kerjana we nya termasuk soal saling percaya nah mutua distrust mutua trust nah eta modal kanggo kapayun ulah naon namina teh mesra teh justru ayeuna tah ai baheula mah SMS-an geuning di mana yang naon eta mah lebay meureunnya gombal kaasupna tah ayeuna mah meureun rek sayang-sayangan udah memang udah kitu nah sing tambih ya ibadahna sing tambih ya ka
keluarga. Kita pengen kan anu salajeng namang teh aya tausiah khusus di ahlina. Sekali deui ngaturkeun nuhun ka sadayana karena kasungtinganana. Mung sakitu anu tiasa disampaikeun ku pribados atas nami Sohibul Maqasid kinten ti pun lanceuk AA Usep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka pun paman Bapak Sofyan Munawar anu tos ngadugikeun sambutan di atas nami Sohibul Bait atanapi Sohibul Maqasid kanggo ka para tetamu di Cisewu. Para tetamu anu dihormat, urang lajengkeun wae kana acara anu salajengna nyaeta acara ujangan atanapi tausiah gitu.